Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan bagi salajengna penting likulli syari'in kasakabeh jalma nurek belajar atau mempelajari fifanin hiji fan ilmu. Penting ngabahas heula kana bismillah. Bitorpin dengan sakelumit bahasan mimma yunasibu anu sesuai zalikal fanal masyru'a fihi jeung fan ilmu anu rek dipelajarina. Fahanahnul ana syari'una fi fanil bayani atau fi ilmil bayani. Tah ayeuna urang kabehan rek belajar tentang ilmu bayan, maka penting urang ngabahas heula bismillah anu sesuai anu akur jeung ilmu bayan. Ari pembahasan bismillah anu berkaitan kana ilmu bayan eta aya 5 pembahasan. Di pembahasan bismillah anu berkaitan kana ilmu bayan eta aya 5 pembahasan. Hiji ba dina lapan bismillah. 2 idofatna lapan ismu kana lapan Allah. 3 lafzul jalalah tegasna lafaz Allah. 4 lafaz ar-rahmanir rahim. Pembahasan bismillah nu berkaitan kana ilmu bayan eta aya sabaraha? Aya berapa? Aya 4. Hiji nu dibahas eta ba di delapan bismillah tadi. 2 nu dibahas eta idofatna lapan ismi kana lapan Allah. Eta 2. Katilu lafaz Allah lafzul jalalah lapan Allah. Katilu. Kaopat nu dibahas eta lafaz ar-rahman Rahim. Jadi bismillah dihubungkeun kana ilmu bayan eta nu dibahas 4. Hiji ba dina lafaz bismillah, 2 idofat lafaz ismi kana lafaz Allah, katilu lafaz Allah, kaopat lafaz ar-rahmanir rahim. Pikeun mengawali pembahasan urang mulai ngabahas tentang ba. Ari ba anu aya dina lafaz bismillah asal maknana eta al irtibatu ala wajhil ilsaqi bainal mulsaqi wal mulsaqi bihi. Ari ba nu aya dina lafaz bismillah asal maknana eta al irtibatu ala wajhil ilsaqi bainal mulsaqi wal mulsaqi bihi. Lamun dina amil mah qauluhul balil ilsaqi wa huwa nau'ani hakikiyun gitu Pak. Wa majaziyun grituna ay ilsaq hakiki ay ilsaq majazi. Ya, dina amil ya. Dina amil, pada orang ngaji amil. Qauluhul ba'u lil ilsaqi utawi pangandikane Kiai Musannif ngandika ing lafaz al ba'u lil ilsaqi iku karena faedah ilsaq. Eta pendek ngaran panjang nama ieu.
al irtibatu ala wajil ilsoqi bainal mulsoqi wal mulsoqi bihi gitu. Walil ilsoq ya. Orang panjang nama eta al irtibat ala wajil ilsoq bainal mulsoqi wal mulsoqi bihi. Artina hubungan make cara nempelkeun antara barang nu ditempelkeun jeung nu ditempelanana. Hubungan make cara nempelkeun antara barang nu ditempelkeun jeung nu ditempelanana. Contoh seperti cek mutakalim. Nah, sa mutakalim. Mutakalim teh anu ngomong, mutakalim ngaranna. Lamun nu diajak ngomong naon? Mukhatab, eta bahasa Arab dah. Contoh seperti cek mutakalim. Mutakalim. Adalah amsaktu biyadi Zaidin. Amsaktu biyadi Zaidin. Amsaktu ngeker isun biyadi Zaidin kalawan tangane ki Zaid. Kaula nyekel kana leungeun ki Zaid. Tah leungeun si mutakalim eta nyekel kana leungeun ki Zaid bari nempel. Ya cek mutakalim kaula nyekel kana leungeun ki Zaid. Eta leungeun mutakalim nyekel kana leungeun ki Zaid bari nempel. Kanyawan nempel di mana? Ka aya ba. Gitu. Lamun ke bi Zaidin berarti nempel. Amsaktu bi Zaidin kula nyekel ka leungeun ki Zaid tapi teu nempel atuh lain ba teman. Jadi ba eta gunana pikeun nempelkeun barang nu ditempelkeun ka nu ditempelanana. Si mutakalim ngaranna mulsik anu nempelkeun. Leungeunnyana leungeun si mutakalim ngaranna mulsok anu ditempelkeun. Leungeun ki Zaid ngaranna mulsok bih nu ditempelanana. Karti nempelkeunna si mutakalim kana leungeunna, si mutakalim nempelkeun leungeun kana leungeun ki Zaid eta ilsok ngaranna. Kalim amsaktu biyadi Zaidin kaula nempelkeun kana leungeun ki Zaid kaula nyekel, ngeker ke nyekel. Kaula nyekel kana leungeun ki Zaid. Tah leungeun si mutakalim ditempelkeun kana leungeun ki Zaid nempel. Nu manta kanyawan nempel ya naon? Aya ba eta ba nalil ilsaq. Itu al irtibat ala wajil ilsaq bainal mulsaqi wal mulsaqi bihi. Mutakalim ngaranna mulsik anu nempelkeun. Leungeun si mutakalim yadul mutakalim. Ngan disebutkeun di dieu mah eta disebutna mulsok anu ditempelkeun. Yadi Zaidin leungeun ki Zaid ngaranna mulsok bi anu ditempelanana, anu ditempelan. Anu ditempelkeun ditempelan kan? Ditempelkeun tuh. Tak ieu ditempelkeun ini tempelan ngaranna. Si mutakalim nempelkeun leungeunna kana leungeun sa ki Zaid eta ngaranna ilsaq. Si mutakalim nempelkeun leungeunna kana leungeun ki Zaid eta ngaranna Zaid mulsik. Leungeun mutakalim mulsik leungeunna mulsaq anu ditempelkeun leungeun ki Zaid mulsaq bidu tempelanana. Nempelkeunna si mutakalim nempelkeun leungeunna mutakalim ka leungeun ki Zaid eta ngaranna ilsaq. Ieu mana ba ta? Eta udah dibahas gitu mana ba.
matak dina amil qauluhul baulil ilsoqi ngan eta ngomong pendek untuk panjang itu sangarana atau padahal panjang lain apa eta orang yang mana bate panjang nama kieu al irtibat ala wajil ilsoq bainal mulsoq wal mulsoqi bihi ke panjang nama kieu qauluhul ba lil irtibat ala wajil ilsoq bainal mulsoqi wal mulsoqi bihi itu panjang nama ngan urang mah teu panjang lah ngangar amun ieu asal mana naon ba eta mana ba tah gitu nu sembarangan ba ngan makna ba makna asal ba nu aya dina bismillah lamun make makna lil ilsoq eta henteu cocok henteu kena henteu cocok ngan makna ba nu aya dina bismillah ya ba taba ya anu aya dina bismillah lamun make makna ilsoq ieu henteu cocok teu kena naon sababna lantaran anu ditempelkeun jeung nu ditempelanana kudu bangsa isi duanana gede naon sababna lantaran ya lamun madal ilsoq nu ditempelkeun jeung nu ditempelanana kudu bangsa isi saduana kudu katingali ku mata amsaktu bizaidin cek si mutakalim kula nempel kula jekel kada leungeun ki zaid lamun kira-kira kata lamun kira-kira ditempo katempo teu nempelna leungeun si mutakalim nyekel kana leungeun ki zaid bari nempel hari di dia bismillah itu kabayang tante nya nempel kana lafaz Allah kana ngaran Allah ai abtadi bismillahi panta kaula ngamimitian nempelkeun ngaran Allah jari nempelkeun ngaran Allah maca bismillah eta menta pertulungan ka ndek dahar maca bismillah intina menta pertulungan supaya daharna ieu berkah ndek nginum maca bismillah intina naon menta pertulungan lain nempelkeun ngaran Allah kaula ngamimitian nempelkeun ngaran Allah ya lain neuk leuleumpangan kaluar maca bismillah kumaha bacana bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim menta pertulungan ka Allah masrahkeun diri supaya dibantu ku Allah eta malil ilsoq tama jadi nu dimaksud kuba di dieu dina lafaz bismillah dina lafaz bismillah nyaeta al irtibat ala wajhil isti'anah ya asal pokok lil ilsoq ngan lamun dipake kana bismillah ieu teu akur dia hari bismillah mah kudu nempelkeun barang nya ai mah jeleun keur nempelkeun keur menta naon menta pertulungan hale nyuwunakeun pangawasa tur ngalap barokah jadi teu cocok ya lil isroq eta anu cocokna naon al irtibat ala wajil isti'anah gini mana bak nu cocok mah dina lafaz bismillah lain al irtibat ala wajil ilsoq tapi al irtibat ala wajil isti'anah balik ya asal mana bak mah ya ilsoq paranti nempelkeun ba eta tugasna nempelkeun nasi mutakalim kana barang nu ditempelkeun kana tempelanana tapi nempelkeun bae ngan lamun di mana ilsoq ieu teu kena nya nempelkeun ngaran Allah lain keur nempelkeun lafaz Allah ieu mah
Karena keur minta pertulungan ke Allah, berarti lain lil irsad tapi al irtibat ala wajhil isti'anah karti. Lain keur nempelkeun, keur minta tulung bak mah didinya. Minta tulung ke Allah. Berarti di dia makekeun lafaz lain dina makna asal. Berarti di dia ngagunakeun lafaz lain dina makna. Berarti di dia ngagunakeun makna ba lain dina mana asal ba. Mana asal ba mah lil ilsaq. Warimah lain lil ilsaq tapi lil isti'anah. Cok tuntunan galak panjang teh al-tibat mah. Berarti di dia ngagunakeun lafaz ba, ya ngagunakeun lafaz ba lain dina mana asal. Mana asal mah ilsaq teu dipake ieu. Teu dipake naon? Lil isti'anah. Cek qaedah ilmu bayan. Al kalimatu idastu'mila al kalimatu idastu'milat fi ghairil maknal asli li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin an iradatil maknal asli fahiya majazun. Al kalimatu idastu'milat fi ghairil maknal asli li alaqatin maqarinatin mani'atin an iradatil maknal asli fahiya majazun. Hartina al kalimatu ari kalimah ba kalimah naon? Kalimah naon? Kalimah huruf. Al kalimatu ari kalimah idastu'milat nalika digunakeun fi ghairil maknal asli dina salian makna asal li alaqatin karena aya alaqah aya wajah munasabah ma qarinatin bari aya korena mani'atin anu nyegah an iradatil maknal asli tina ngarepkeun tina ngamaksud makna asal ia majazun maka eta kalimah disebut kalimah majaz. Ari majaz eta diliwatkeun tina makna asal kana makna cabang. Mana asal mah lil ilsaq, mana cabang lil isti'anah. Lewat lah, ulah cenah ulah mana ilsaq lewatnya lewat. Jadinya lil isti'anah eta majaz ngaranna. Majazna di dieu bisa jadi majaz mursal. Majazna di dieu bisa jadi majaz mursal. Bisa jadi majaz isti'arah tinggal kumaha ngaitibar alaqah. Lamun alaqahna musyabahah sarupa sinarupaan maka eta majaz isti'arah. Lamun alaqahna ghair musyabahah untuk sarupa sinarupaan maka eta majaz mursal. Jadi majazna bisa jadi majaz mursal, bisa jadi majaz isti'arah. Tinggal kumaha ngaitibar alaqah.
lamun alaqona musyabahah sarupa sinarupaan maka eta majazna majaznaon isti'arah. Lamun alaqona guer musyabahah teu sarupa sinarupaan maka majazna majaz mursal. Ayeuna keur ngaitibar alaqohna guer musyabahah berarti majaz naon? Majaz mursal. Ayeuna keur ngaitibar alaqohna guer musyabahah berarti majazna majaz mursal. Cara takrirna kieu, cara takrir. Cara takrirna utaliqatil ba'u. Kudu bisa ngajina usorok heula. Utliqatil ba'u allati hiya fil asli lil irtibat ala wajhil ilsaqi bainal mulsaqi wal mulsaqi bihi alladhi huwal muqayyad wa urida biha huna mutlaqul irtibat wal mutlaq summa stu'mila min mutlaqil irtibat ae bina latin wa in nukila